Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Tepangkeun nami abdi Widya Novitasari. Enjing ieu abdi bade ngabajakeun salah saji warta nu nuju rame di Kuningan. Parem listrik di Jatimulya dibatalkeun. Aya wakil menteri rek datang. Warga desa Jatimulya harita geus siap-siap moal aya listrik. Sabab geus aya bewarat ti PLN yen Rebo tanggal 23 April 2025. Bakal aya pemadaman listrik di sakulian wewengkeun Kuningan bagian wetan. Tapi teu disangka-sangka, parem listrik eta dibatalkeun ku PLN WLP Kuningan. Naon sababna? Tetela, aya jadwal kedatangan pajabat di Kementerian Desa jeung Pangwawinangun Kuningan daerah tertinggal ka kantor desa Jatimulya. Jalmi nu rek datang teh lain saukur tamu biasa, tapi langsung wakil Menteri Desa, Bapak Ahmad Riza Patria. Kepala Desa Jatimulya, Bapak Ahmad Jayadi, langsung nyuratan PLN pikeun nyuhunkeun sangkan pamadaman listrik dibatalkeun. Kusabab eta kunjungan teh penting pisan pikeun masyarakat desa. Ti pihak PLN oge ngarespon kalayan gancang jeung ngaluyukeun jadwal nepi ka tungtungna palam listrik dibatalkeun. Siga kitu bentuk gawe bareng nu sae antara desa jeung instansi sanesna. Warga nu tadina bingung jeung deg-degan sabab moal aya listrik ayeuna bisa ngalagokeun kegiatan sapopoe sangkan eueuh gangguan. Leuwih ti eta, kedatangan wakil menteri oge dipiharep bisa bawa kahadean pikeun pangwawinangun di desa Jatimulya. Kitu bae nu tiasa abdi bacakeun dina waktos ieu. Mugia aya manfaatna pikeun sadayana. Hatur nuhun kana parantosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.